وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات وترفعنا بها عندك على درجات. Di samping kudu pas naon nu dibutuhkeun ku urang hiji penta ka pangeran, penta naon hatal milah cek Kangjeng Nabi, penta ka aing sehingga maneh teu boga uyah penta ka aing. Ayo ke datangna ku mamanya uyah sosorodotan moal engke melalui tama urusan aing cek Allah maneh minta urusan akhirat, minta urusan dunia, urusan inu mendahareun pake danan gitu ngaranna imah kendaraan kai hatal milah sehingga uyah minta kai ngan datangna lain berarti orang minta uyah nu datang sorot wah datang teu uyah teh waduh beres pun dihandap pun di luhur blek katimpa uyah paek sia kajen ngomong gitu kene orang minta duit ka Gusti Allah jang kebutuhan orang moal datang duit nah atuh datang duit teh mah nyegik teh ngaranna ngabedul teh mah budak moal ke aya hamba-hamba Allah lamun urang di lembur mah nu sugih nu boga ke ku Allah ditoel dot berangkat maneh ka ditu bere cak Allah teu kudu bahasa kos kitu nyana loyog sorangan ih jaheuh ye aing butuh 500.000 ja aya ti anu cukup ya 500.000 iyalah kakawasan Allah mun urang dileuweung eueuh ieu zaman nu sama eueuh engke aya binata jin dirupakeun manusia mawa ka urang atawa hewan loba jasa hewan nu istiqomah ora emang maokeun roti kitu keneh monyet kitu keneh naon dan lain sebagainya maha kawasa Allah ai endek dibere mah ku Allah babari bae tinggal mentana doang make syarat tadarru'u wa khufiyah hiji DP ka Gusti Allah ngarasa lemah jeung ngarasa hina kahinaan urang dina ngusulkeun kabutuh ka Gusti Allah teh coba dinolkeun seakan-akan eueuh kamulyaan eueuh kahebatan di diri urang mun dibanding-bandingkeun diri urang jeung tai kotok ge masih mulyaan tai kotok Gusti tai kotok mah bisa dijual pakai surubuk mun cara dijual teh mah dibikeun ka batur tai kebot tai kotok aya mangpaatna abdi mah nanaonan Gusti tapi Gusti abdi teh boga kabutuh hiji eta nomor kadua na praktekeun coba hupyah teh ieu lalaunan bae mun urang ngadoa sorangan mah geus teu kudu make suara-suara hate bae ka Gusti Allah jang sorangan mah kos kitu hupyah duaan yai geus maklum mah pamentana akur geus teu kudu gandeng-gandeng sapuluhan yai akur pamentana mah geus tinggal ngaminan baja eta nu dibacana geus teu kudu gandeng-gandeng kecuali teu nyaho jamaah naon nu dibacana karak baca tuh khufiyah ya inna rabbahu ketika Kangjeng Nabi Zakaria ngadoa ka Gusti Allah khufiyah lalaunan para aulia Allah mah tilok gandeng-gandeng ngadoa sorangan teh kurucut cai mata insyaallah ngerasa loba dosa Gusti andai kata meureunnan ku Gusti dibere ge ieu mah ka dedeh Gusti bete layak sabenerna mah kudu dibere mah atuh deuk pelebah mana dipake ka dedeh ku Gusti ja abdi mah atuh hamba Gusti ge encan jadi hamba nu sejati tapi Gusti jauh deui pamuntayang iwarti ka Gusti abdi mah Kangjeng Rasul mah manusia anu sejati para aulia Allah mah manusia anu mahfuz sejati keneh Gusti di makomna para ulama mah sejati aya abdi mah kapan ustad lain kiai lain sakieu ayeuna tapi kabutuh abdi loba Gusti abdi teh moal minta ka sasaiwal ti ka Gusti kurucut cai mata urang mah pancan nyorang cai mataan can nyorang encan nyorang aya gede lebaran can kabeli sapatu ceri bloon aki-aki deh ieu mun kitu budak ngora can kabeli sapatu can kabeli lepis ceri rada deres ieu aki-aki cak pemajikan apa kenapa nangis belum kebeli sepatu emang mau kemana mau ke Ragunan jangan emang ada apa ada teman saya monyet di sono iya
Kanjeng Nabi ngadoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa ainin la tadma'u. Abdi ngalindung ka Gusti tina mata nu teu daek ngurucut cai mata. Tuh Kanjeng Nabi mah ceurik ngaleungis. Dituruykeunlah ku para sahabat mun ngadoa ceurik nangis. Kitu kade para wali-wali Allah. Mantak itu Ibrahim bin Adham pandi dia ngagempeng kadikun nu teu nyahoon mah eta sinaon padahal urut raja. Parenganan urut cai mata ku unggal peuting ka di eta pakat. Siti Robatul Adawiyah ka di eta pakat. Ya Allah ya Rabbi, batur mah ibadah datang ka kos kitu nying cerika dosa. Jeung deui nya nama lamun ngadoa teh Gusti, abdi teh butuh bisa misalna ye yang ngiriman anak-anak abdi ke rumah santren abdi butuh be 500.000 mata Gusti mun dagang atuh majukeun supaya ieu dagang buka untung kauntunganna jang anak mun tani kitu kene kauntunganna jang anak mun bisnis kitu kene ieu teh jang anak kepentingan Gusti ieu teh tah jang anak keur ngaji jang ngaluhurkeun agama Gusti dibere 500 prak leuwih 1 juta usul deui ka Gusti Gusti nu si mah abdi butuhna 500 loba teuing nu 500 na ieu dikamanakeun Gusti. Bebeja deui ja butuhna 500 Pak. Urang mah lain Pak. Butuh 500 datang 5 juta tah. Ieu. Meuli motor sapeda sabaraha duitnya, motor sapeda nu digoes teh. Emang maksudna kunaon? Abeh teu meuli bensin. Bensin teu boga kan bisa digoes. Eueuh bari mah sepeda, motor sepeda mun aya mah laku marana. Aya deui ge capek. Urang tah kos kitu tah. Nah ieu ngadoa ka Allah. Nah orang ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah kubutuh-butuhna temen hidup Gusti lah nu penting mah aya napasan bae. Ajeun potongan mah gendut dan geus kumaha. Dibere nu gendut ku Allah, po Gusti gendut teuing. Maksudnya ieu mantep gendut teuing abdi ieu rugi Gusti. Kunaon emang mun naik beca teu mah hiduan. Jadi kudu 2 beca, nyana sabeca abdi sabeca kan hambur ongkos Gusti. Nu reutik bae lah Gusti ayo bere deui tah eta ulah atuh cak Allah ngadoa deui kae kunyin. Leutik jasa dibere. Usul deui ka Allah, Gusti leutik teuing. Emang sia mah benerna cak Allah. Enta ka Allah tabarru'u wa khufyah. Kudu make suara-suara adab-adabanana nomor kahiji urang boga wudu nomor kedua urang teh okos salat tahiyat nu bagus macara Kanjeng Nabi Adam okos tahiyat awal cuman ulah didiukan jadi subuh kaluhur ieu tah naon gadampal mun teu bisa sila ileungeunna kaluhur langitkeun ka ditu set lamun urang keur boga kabutuh mah ieu ulah dirapetkeun leungeunna tapi dicarangkeun saeutik ulah carang teuing kieu teuing ulah capek hongko sedeng ka ieu boga kabutuh teh ge kaluhur langit ka ditu urangna ngaharep ka Baitullah yeuna kaluhurkeun boga wudu waktuna poe Jumat nu mustajabud da'wat atawa memeh magrib atawa antara khutbah atawa tengah peuting waktu sahur karepenta nisbat di urang ai aulia Allah mah jeung sabaraha bae ngadoa teh sebabnya nama teu kakurung ku waktu sakumaha Gusti Allah teu kakurung ku waktu nyana nu geus deukeut ka Allah teu boga perasaan aya waktu ja eta mah waktu mah perputaran panon poe sedengkeun nyana geus deukeut ka Gusti Allah teu kakurung ku perputaran panon poe ayana beurang ayana peuting tamu perputaran panon poe sedengkeun nyana mah geus teu inget-inget ka dinya ka Allah jeung sabaraha bae ngadoana diijabah wali mah kos kitu nu mantep aulia Allah mah sanajan boga hadas dijabah bae sebab ruhani nama murni suci panu diurus teh ruhani sanajan awakna boga hadas gede tas jima jeung pamajikanana 3 kali malah majimana wali beuki amat namanya siapa sok aju kadinya heran
aja kritik beki atau pasal tamu urusan bos gitu mah ieu keur carita dah aja aya jelema butuh doa ngadoa bae di jero hate sanajan dibaca Al-Qur'an di jero hate suci nya mantak urang mah urang ieu endek sare kudu boga wudu kemudian babacaan mun hayang ngimpi bagus sakitu babacaan ge ngimpina jeung jurig melulu wudu di wuduan babacaan di babacaan nuturkeun ulama sare igir ka dieu dibaca sholawat terek ngimpi jeung Kangjeng Nabi waliullah mah teu boga wudu malah tas hadas jeung pamajiganana kerek teu babacaan ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi boga hadas gede ngimpi masih ka panggih jeung Kangjeng Nabi emang mungkin rohna suci nu ngimpi bapan roh lain awak nama baget didinya di imahna ai rohna ngalayang ka panggih jeung Kangjeng Nabi ai urang mah geus diwuduan geus dibabacaan ka panggih jeung kutiana dua takulah kaget waliullah mah boga hadas wajah awak sama hadas mah tuh hadas awak kieu roh nama tetep suci bae nama tak mungkin awak nama boga hadas leutik hadas gede rohna kapanggih jeung para wali-wali Allah istimewa para wali tak doana geus jam sabaraha bae oh urang mah ngadoa ieu cenah anu nyeri beuteung saha mang anu ke kula ngawala wudu khusyuk sholatul Allah beres langsung tuh ya inung ke beres menang dua petanya gue kemana jadi batang deh pae atuh anak tenang ya atuh geus pae mah enggak beres tambah kos gitu insyaallah tambah kos saya jelema anu burut ngeburut nanya ka naon garang ka kiai kula burut oh babari burut mah kumaha ulasan make cai kalapa make minyak kalapa mengkelti kana kitu kan ulasan sapoe dua poe ulasan bae kitu komo ke tengah poe mah ulas eta geus diulas ku jana set menang saminggu bebeja ka kiai nanya kumaha burut teh diangsongkeun herang kiai atuh pasti jadi minyak kalapahan kamari mah teu pati herang kuari mah herang cek kiai eta maksudna ge lain kena sagere kena herang jeung sia tak kiai ya Allah ya Rabbi aya bae. Nah, coba. Percaya kiai keur sare keur tungguan. Orenganan jeung pamajikan keluarnya na boga hadas gede kan. Naon? Itu cenah mah haji nyeri beuteung. Oh, beuteung eta. Atuh bacaan aja boga hadas gede ieu. Ya, geus teu make campe teu make naon Gusti mun teh cagerkeun. Nang dua petanyakeun. Kumaha cager alhamdulillah tuh. Boga hadas gede. Ngana ngadoana boga hadas gede bae cager. Anu pae mah tetep aya sakapeung waktu mah. Yo keur carita ulah kaget. Bangsa wali Allah teu boga wudu kapanggih rohna jeung nabi ieu mah ngimpi. Boga hadas gede sekali mungkin bae. Sebab lawan jasad nu boga hadas mah rohna mah geus teu pernah sadetik pun poho ka Gusti Allah. Lancar kapanggih jeung Kangjeng Nabi lancar kapanggih jeung wali. Ai urang mah diwuduan ku diwuduan ada jaker wuduna ge tinggal ka Allah. Keur ngalawuduna ge biasa doa mah dibaca disungut. Allahumma fajjada Allahumma arini raita pas kabeungeut na eta karung di mana nya nendena. Asana nyoap ka jeung kumaha. Ih ta budak nendeuna teu beres. Lah mana? Allahumma biasa dibaca oh aya asana karung di juru alhamdulillahirabbil alamin coba eta ngadoa inget ka karung cek Allah teh pan sia keur wudu pan wudu teh nang nita aing jadagang karungan dari tita pan ku aing kunaon inget kan lain di tita ku aing awas ya ku aing moal diijabah doana ka jenengan bener bae tilok diijabah doana geus ngabudak gitu
dijabah bukti dijabah atuh nyana menyalatin sholawat kaliwat baik batur mah dibagi nyana minta izin pan geus kolot akibat tahu deh eta tadi wudu na gitu inget ka Allah tuh komo sholat ai walimah ker boga hadas lagi batin hamapan ka Allah bae teu pernah sadetik pun samenit pokok ka Gusti Allah beda tuh nementak Allah merekon sepudang rabbakum tadarru'an wa khufiyah ngadoa marane kabeh ka Gusti Allah cuman syaratna kudu DPDP ngarasa lemah ngarasa handap ngarasa hina diri orang nundek menta mah memang kudu kitu ka Gusti Allah lamun urang geus ngarasa remah Gusti ja abdi teh dadamelan Gusti tapi loba kabutuh Gusti abdi teh urusan pamajikan teh jeung urusan anak nyangakeun sadaya-daya ka Gusti ude pamuntayangan niwarti ka Gusti Allah abdi ge loba anu ngajak maka gunung kawit ya kajam gunung cermai dan lain sebagainya tapi abdi manukos kitu mah teu hayang abdi mah hayang ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya mangga kabutuh abdi bade diusulkeun ka Gusti taberu hate teh jeung lalaunan suarana di jero hate bae geus nang kege ku Gusti Allah mun ngawarung-warungna dibere laku lamun tani-tanina dibere bagus cuman tak kaya aneh batur mah tani teh itu kuberit ieu mah henteu ngadoa ka Allah nyahueun ka kabutuhanana tuh dibere beda warung rentul tapi kok ieu mah bisa laku lantaran ngadoa ka Gusti Allah boga kabutuh jang kepentingan urusanana menuju Gusti Allah laku bisnis gitu kene urang mah lantaran takabur hasil bisnis boga duit ya 20 juta seserian can dibalajakeun leungit geus leungit lain ka Allah sial goblok saha meureun nu nyokot duit 20 juta beak memang tadi di mana anapun motor nama aya motor oh deui sarua ye eta teh bakur duit dibawa motor bae eta kos kitu geus Masya Allah Ari waliullah malainnya nama satu ketika mawa onta nak langsung ditendenan bebekalan di luhur nek menuju Mekah naik onta bari mawa bekal ketika di masjid eureun salat ke berangkat deui ke salat deui di berangkat deui salat deui satu ketika ontana di talian di hareupeun masjid kemudian manehanana ka masjid meme asup ka masjid disanggakeun ka Gusti Allah Gusti abdi nu Gusti onta ge nu Gusti pupuatana ge eta teh nu Gusti ngan digunakeun ku abdi pake kepentingan abdi teh jang ibadah ka Gusti nu abdian ku abdi di talian ieu ge talancuhna nu Gusti talina ge Gusti abdi mendek serahan ka Gusti nyangakeun sadaya-daya langsung ka masjid salat kana di masjid Allahu Akbar geus beres salat terus salat sunah terus wirid pas keluar eueuh ontana aya nu maling culak-cileuk nyana ge kakaler ka kidul kawetan ngadoa deui ka Gusti bari deku abdi nu Gusti onta nu Gusti pupuatana ge nu Gusti ngan abdi butuh teh pupuatana ketika abdi tiris aya selimut ketika abdi lapar aya dahareun ketika abdi dahaga aya cai tapi eta dibawa ku nu maling atuh Gusti bari seuri nyana eta mah nu dipaling ge nu Gusti atuh sabada Gusti tawa los anu Gusti pamalingan anu Gusti atuh kumaha Gusti bae tah mah nyana teh abdi mah deuk leumpang ka Mekah teh hebat kan wali tanya Pak dekat mana ke Mekah mau kendaraan mawa mana kendaraan mamawa nu Gusti Allah tadi kula salat di talian di hareupeun masjid aju aya nu maling nage ngagerakeun Gusti onta nage onta Gusti tanyakeun coba ka Gusti Allah ka ditu bu edan meureun cak nu nanya edan atuh emang wali mah kos nu edan jing edan kaing sia nu edan itu
konten Allah kekuatan Allah atuh lagi bebeja ka Allah Gusti hamba Gusti maling nu Gusti diserahkan ka Gusti sobodo Gusti berangkatnya datang ke Mekah begitu datang ke Mekah turun ontak na ti luhur Jabal Qubais plek 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 bari aya jelema leungeunna dikangkalungkeun ka dieu leungeun ka tuhu jeung leungeun kencana geus aya di barinya na minta hampura kok minta hampura kunaon kula nu maling onta maneh aya leungeun bisa aya di dinya begitu kula naik onta maneh ternyata aya jelema ngahadang ka kaula begitu ngahadang langsung cekel leungeun kula kunyana dipapas pakai pedang sat papas pakai pedang hiji di set kemudian ditalikeun dikongkorongkeun ka dieu cak nyana bikeun deui sia ieu onta lantaran ieu nyana nyerahkeun ka aing sepenuhna ka Gusti sepenuhna geus kulantaran nyerahkeun ka Gusti sepenuhna aing ieu adalah malaikat utusan ti Gusti kembalikeun sia kahayang mah ulah dipotong cak nyana ieu malaikat atuh tidak ku Allah sebab ku manusia mah moal aya kasihan nu beranian mendak dipotong ku aing sia geus dibalikeun deui bari dipotong cak wali teh Gusti abdi mah atuh ku dibalikeunana ge geus alhamdulillah kok maka dipotong sagala rupa leungeunna ku malaikat Gusti lah sabodo tah mah hamba-hamba Gusti nu motongna ge hamba Gusti atuh geus bae tah mandek dikukumakeun ge kumaha Gusti abdi mah asal onta bae balik deui ka abdi barang di deuleu bung muatan gaya keneh nuhun Gusti beres toapnya wali tah nu mantap coba loba jelema geng 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 hebat jasa geus teu bisaeun manusia mah dek ngarusak nyana dek ngalawan nyana serahkeun ka Gusti Allah engke ge aya nu ngutus imam manusia wa imam jin wa imam setan wa imam malaikat nu penting dibales ku Gusti Allah serahkeun ka Gusti Allah nu mandak jeung wali masing hade ya Allah aya Muhammad benerkeun tuh nu nyembah ka kayu Muhammad benerkeun tuh nu nyembah ka patung benerkeun tuh nu nyembah ka batu benerkeun tuh nu nyembah ka makhluk benerkeun tuh nu nyembah ka dunia benerkeun tuh nu nyembah ka jabatan benerkeun tuh nu nyembah ka derajat benerkeun tuh nu nyembah ka mangsa tetek banget hiji bedakeun Allah teh hiji Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard bedakeun dakwah kangjeng ieu tah sapopoena Muhammad deuleu kumaneh itu nyingsat awewe mah make pakaianna nyingsat urang Arab teh baheula make pakaianna nyingsat lamun awewe teh kan saukur make ampok-ampok doang terus lalaki kitu keneh jadi narerted ka luhur kadeuleu ping-pingna bujal kadeuleu kos Mesir kan gitu teh kadaruluan kabeh Muhammad bejakeun itu tuh ulah kos kitu tuh make aturan-aturan muamalah nak itu kene ulah bangsa nu gagah jadi menang nu kuat jadi dahsyat nu lemah makin lemah kuari aya aturan muamalah bereskeun Masya Allah Kangjeng Nabi titah ngaberesan nu kos karari kuari manu patali heula kana pakaian tah orang jahiliyah teh di mana-mana toab teh sataranjang Muhammad benerkeun coba ge ayatna ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid turunan Adam khudhu copot kuaranjeun jieun kuaranjeun pake kuaranjeun zinatakum pakaian-pakaian aranjeun kabeh zinah mah hiji hal nu dimaksud nama libas berarti ieu teh majaz mursal min itlaqil hal nu diitlakeun nama hal zina tingkana tapi nu dimaksud nama libasna ay mayasturu auratakum inda kulli masjidin masjid makan tempat tapi nu dimaksud mah ieu teh salat jadi min itlaqil mahal wa iratil hal berarti kan majaz kene bae sarua jeung kieu bejakeun Muhammad ka umat anjeun turunan Adam ketika deuk salat deuk tolak khudzu zinatakum pake pakaian nu sesuai jeung aturan ketika deuk salat tutupan aurat lalaki baina surah war rukbah awewe mah sakabehna iwal kafain wal wajh wal kafain bedakeun
bedakan gitu tidak ketika tolak sarwa awet ilal wajah wal kafain lalaki baina surah war rukbah sok tutupan urang dek salat kuari mah wajib nutupan aurat dalilna ieu dina Al-Qur'an khudzu zinatakum inda kulli masjid tuh jadi nyaho kapan dalilna kuari mah eta kok bisa jadi kos kitu teh pan khuzu teh fi'il amr kan al amru ma idza utliqa in sarafa lil wujub ila madalla dalil geus bahasa khuzuna di dieu kudu dibongkar deui Imam Syafi'i mah ngabongkar khuzu teh kieu Imam Malik mah ngabongkar khuzu teh kitu urang mah geus tarima asak bae kuari mah nyaritakeun para imam-imam mazhab yang ngaji henteu mondok henteu atuh deuk teu puyang kumaha atuh aja saminggu sakali ge eta ge sesa atuh heula mun henteu keur ngabesan jang ngabesan mah teu ngararaji bae tetep kitu ge sesa-sesa ge lumayan jang naon ngamahmur-mahmurkeun tukang uduk lumayan tah ieu kudu zinataku rese zinah ge nu dimaksudna kapan libas pake ketika urang dek salat itu ukuranna mah baina surah warukbah ulah kadele dengkul ulah kadele bujal dengkul jeung bujal nama tamah lain aurat ngan aurat moal katutupan lamun bujal jeung dengkul teu katutupan sarua jeung malatimul wajibil bihi fahuwa wajibun kos jembatan anu disebut jembatan nama antara sisi ieu jeung sisi ieu bobolong antara sisi ieu jeung sisi ieu eta ngaranna jembatan ngan moal bisa nempel teh jembatan di bobolong lamun teu ngalah ka dieu jadi kudu ngalah ka dieu jang nempelkeun jembatan kitu ge urang nu disebut aurat mah ieu adalah ti bujal ka handap ti dengkul ka luhur ai bujal jeung dengkul nama tu lain aurat ngan eta samping eta baju neuk diteuneun di mana lamun teu ditaekeun ka bujal tuh kasukeun kana malatimul wajibil bi poja cak batur hese tah ngaji kos kitu eta geus lah ku hese mah dia mondok teu naon tuh mana kos kitu tah ngaji teh hese tuh geus ieu carita asakna khudzu zinatakum inda kulli masjid ketika dek salat pake eta teh lamun nu boga makan lamun nu boga mah tambahan ku adab-adaban eta teh ngan sakadar jang kawajibanana hungkul ditambahan make kasunahanana adab-adaban mata Kangjeng Nabi malamun dek salat teh make jubahnya nama make komis nu rapi di samping make baju kamis jerona make sirwal make calana sanggeus teh make calana make jubah komis ngaranna kemudian Kangjeng Nabi mah make amamah udeng-udeng di dieu di samping amamah ditambahan deui ku irtida di dieu gagah keur makasep Kangjeng Nabi teh ditambahan ku adab-adaban anu luar biasa urang neuleuk Kangjeng Nabi seperti kitu wah masyaallah entek cek Kangjeng Nabi malam ya tamam bahwa syaitanun sajelema nu teu make udang-udang eta adalah sarua jeung setan geus urang lamun hayang hese-hese teh neuleuk setan ieu bae nu dihareup ngan sok aya nu salah kaprah jadi kiai teh kumaha ari deuk ceramah make udang-udang ari arek ngariung make udang-udang ari deuk salat kunaon make rinso kiai penceramah kos gitu. Nah nu rapi adab-adaban tegep jadina urang kada sunnah tetek itu adab Allahu Akbar kadeuleuna ge saregep padahal majang lalaki mau masalah make hiji samping doang ge samping dikaluhurkeun ka dieu rada dikaluhurkeun ka beuteung geus bae ka handap katutupan geus teu kudu make kaos teu kudu make sorban teu kudu make kopiah jadi bae kos kitu salat kos kitu cenah ieu mah jadi imam saja jadi imam oh masalah jadi satarannya kalau udah masalah anggaplah di Cirebon lah Kesultanan Cirebon oh masalah ngan teu boga adab geus make adab nu rapi malah gablade nama diatur ku Kangjeng Nabi nu bagus mah hiji pakaianna namun aya manu putih nomor kaduana nu bersih ka hiji nomor kadua nu putih lamun eueuh nu putih nu polos lamun teu boga kakarak make nu aya gambar-gambaran kebeneran di dinyana make batik aya semar
di sisi aya gareng aya cepot begitu orang salat di tukangannya nah atuh nu kabayang Asep Sunaria Masya Allah ulah tah itu bagus pakai batik batu mah paranti ka kantor batik anu hajat batik ieu salat mandum nu naon ngaranna putih mun aya nu polos rapi khudzu zinatakum inda kulli masjid nalika urang salat berarti make pakaian nutupan aurat wajibna tambahna sunnah jadi berarti di dieu teh lain bae sakadar nitah make jang nutupan aurat kulantaran di dieu ditambahan ku adab-adaban ditambahan ku hadis Kangjeng Nabi ku ayana sakitu berarti orang disupri titah nutupan aurat di samping nutupan aurat teh kudu ditambahan ku adab-adaban anu rapi nu mentak aya sahabatna ros ka Kangjeng Rasul cek kata sahabat teh ya Rasulullah atuh urang make jeung rapih-rapih sagala rupa lah sapira di alam dunia ja Gusti teh sok nyaritakeun kitu geus bae meureunan teh kudu rapi-rapi cek Kangjeng Nabi teh innallaha jamilun yuhibbul jamal sanjana Gusti Allah teh maha elok maha bagus yuhibbul jamal resep kanu elok-elok jeung resep kanu jamal-jamal disupri urang da Kangjeng Nabi biasa sok ngaca abeh rapi kadeulina ngan ngacana ulah mohokeun bersyukur ka Gusti Allah kena cilaka ngaca teh jang bersyukur urang dek Jumat sing hade kumis besing ke di dieu aya keneh tulang lah pan bahaya kana mun aya tulangnya na ungas ingus bae cek nya teh bau asin amat orang tulang pan di dieu tah masarua jeung jawara teh ya jawara anu sok galak teh ajunya na dahar barang dahar sorangan bae jaker ngambek meureunanan tidinya teh jada jeung tembang ai praktek tulang tembang di dieu ngelap dina kumis pan sok gede tai sakieu jawara tuh ngaranna ge kur ngambek bae begitu dek nginum nya hanyir buah dibualangkeun deui nyokot di gelas hanyir deui buah kumaha geus 12 kakareknya na ngomong ka pamajikanna sia goblok bisa kukumbah acan belas buah hanyir kabeh ka ngaca coba jangan ke gelasan bersih dia kak ngaca emang naon eta tulang di kumis di kumis jadi lu batak ge lamun deuk salat Jumat ieu kacaan heula daung beusi aya anu nempel di kumis engke pan bodoh hanas aing marah cenah geus beak salosin teh gelas mantak ge ka atuh penyakit dibawa ku sorangan tuh masarua bae jeung tukang bas neangan potlot bus kakaler kaki dul bus ese jasa orenganan ditendun di biwi tolol dah tukang bas biasana kan di dieu ye biasana ye di kopeahnya na teh kan ngeunaheun asukeun ieu mah eta mah teh ditendun di bibir jadi nyono neangan ka dieu ka ditu neangan ka dieu ka ditu mana cek ieu ka mana mus mamarahan bae rimas geus dibalang-balangkeun cak babaturan yang naon patlot aya teh di bibir jas teu bareres aya anu pohoan kos itu aya anu poho tambah aya jelema namu sanggeusna namu beres terus nyana pamit sanggeusna pamit ban ngaroko ye ngaroko teu neula di asbak kadinya terarasannya nak karenganan digadiekeun ajunya naon ieu nya ka sepatu beres pakai sepatu rokok nu di asbak teh dicokot dia punya jadi dua tinggal lu boga ieu bae bos tolol-tolol ting jadi tamu karok-karok lain dibawa cek cenah aduh ampun jelema limperan teh kos gitu nah ieu
ngaca biasa nu rapi sok deuk kumaha ge bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak Imam Syafi'i lamun deuk Jumat lamun deuk ngajar make bajuna hiji di jero, kadua komis, katilu jubah, tilu rangka kitu keneh, make amamah, make sorban, make irtida. Jadi gagah kadeleuna teh dek mutus hukum teh. Dalilna ieu kana khudzu zinatakum inda kulli masjid. Nah, gitulah di samping khusus nutupan aurat secara wajib, tambahan adab-adabanana. Dalilna ieu. Malamun teu boga, lamun teu boga mah saaya-aya bae. Kabeneran teu boga sama sakali ieu mah. Teu boga sataranjang eueuh masalah. Salat sataranjang. Ngan ulah berjamaah. Sorangan. Salat teh sorangan di kamar. Allahu akbar. Sorangan. Antara sataranjang ieu masalah teu boga. Jadi lain berarti teu boga jang nutupan aurat, eureun salat teu boga, teu bisa tetep salat. Boga orang pakaian pakai teu boga sebogana teu boga sama sekali samping teu boga calana teu boga sataranjang bogana ngan seukur ampok-ampok dong make ampok-ampok bae geus beres. Allah di zaman Kangjeng Nabi ngan seukur aya samping hiji doang dipakailah ku lalaki berjamaah jeung Kangjeng Nabi bahkan sok ditalikeun ka dieu ka luhur kos urang keur leutik da tapi gak ada kritik tadi gitu. Nah sebab orang Arab mah yang praktis bae maksudna abeh henteu ieu jadi teu make celana teu make naon ieu bae samping ka dieu geus awewe kan salat tadi tukang gitu kan begitu ruku kana hoy kadarieu tararangga Kangjeng Nabi mah pan aya panonna pan di tukang dihareup Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi mah nu di dieu aya panon di tukang ge aya panonan ngan nu di dieu teu kaciri ku urang henteu katingali padahal aya panonan nu mata Kangjeng Nabi mah ningali di tukang bi khalfihi ka amami ruyatin sabatat wala yura asbaulin. Jadi tukang Kangjeng Nabi mah sarua jeung hareup bi khalfihi ka amamin sarua jeung hareup lamun dibuktikan aya panonan Kangjeng Nabi di dieu nu mata aya nu macem-macem di tukang teh katingali. Nah, begitu Kangjeng Nabi sholat berjamaah jeung para sahabat awewe di tukang. Balas ruku kan nyingsat. Awewe kana dia. Kok mah sujud tak sujud ka deuleu. Jadi awewe teh betah. Di tukang lantaran ya eta lah neuleububuahan. Kangjeng Nabi pada sholat langsung teu wiridan deui langsung ceramah. Para jamaah sadayana lantaran memang keayaan orang darurat kuari urusan pakaian maka berjamaah mah dilanjut cuman wayahna ulah wakahudang awewe lamun lalaki canangtung cakangin ke lamun lalaki geus nangtung kakarak awewe hudang kitu keneh engke tina sujud ulah waka awewe hudang lamun lalaki canangtung eta awewe sing tarawel kabeh pabaturan kanyawannya orang kanyawannya sing kalebes kabeh arisin ka Kangjeng Nabi teh berarti kanyawan cenah urang ieu sing eta bae sing harareos kanyawan cenah urang kanyawan Kangjeng Nabi seri emang teh kanyawan bae ku kanyawan boro-boro baheula aya kene Kangjeng sanajan urang kuari ge sanajan urang kuari maca sholawat pan eta hiji sholawat teh hiber ka Kangjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah wassalam abdi sholawat tisaha timang anu urang mana urang anu cak Kangjeng Nabi kok bau ka ambeuna ye oh ieu mah sholawat pendopo hampura oh paingan ieu mah aya bau-bau bangsa pemerintahan kana mah sholawat bau Waalaikumsalam ieu saha sholawat tisaha abdi ti kiai anu ieu mah rada seungit ti rada oh nanya ieu mah salat ti loka pendopo nya oh paingan beja assalamualaikum salam salawat tisaha ieu mah seungit amat ke cak Kangjeng Nabi kula ka ditu kakalayangan Kangjeng Nabi na neuleuh emang kumaha gitu
mantak kudu dibersihan kita sholawat ya ulah sambarangan Assalamualaikum orang di jeron ama yang berkat itu Kanjeng Nabi siap waduh sambarangan ya salam-salam ka aing si hari hati tetep beres mantap ge nu rapi urang dihadiran ku Kanjeng Nabi cacakan baheula cacakan ku ada tuh baheula kakalayangan Kanjeng Nabi teh ningali nu keur assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum assolazkiya emang henteu laporan ka Kanjeng itu lapor didele nu mantap kaju masyarakat arembungeun di dinya kunaon berarti kan henteu sinergis teu bagus ka ambeun aku Kanjeng Nabi urang muludan kan embong lah sangheuk aing muludan kanyana emang kunaon henteu lah embung dibawa tak embung bae sebab nu mingpina nu ngayakeunana henteu lillahi taala kaambeul ku Kanjeng Nabina bau Kanjeng Nabina henteu ridho geus teu mawaan malaikat ngaulah-ulah ulah waduh jeung berkat 2000 nu datang 200 leg-leg geus ya berkat tah kaambeuna lain deui oh emang kumaha gitu bersabarangan kudu dibersihan urang maca sholawat nu rapi teu kudu gancang-gancang nu aplen tapi nu mantep Kanjeng Nabi kan neuleuh oh jai horenganan sholawat nu salam ka aing teh kadeuleuh tengah peuting oh bener penundutan Kanjeng Nabi teh waduh teu kuateun Kanjeng waduh juga gua alergi Kanjeng Nabi oh budak balik deui ka Madinah lah Kanjeng balik deui diantepkeun molor di dinya Allah karim urang lamun nyaritakeun tentang ibadahnya urang mah kan kakarak datang ka babacaan teu boga pikiran kumaha bahkan paling urang mah ye babacaan dihartikeun ye susah kitu encan boga rasa kapan lamun geus boga rasa mah bakal napinuh ku adab jeung isin sebab naon urang keur carita Kanjeng Nabi dihadiran ku Kanjeng Nabi isin kan lamun urang salah belah dituna urang teh kapan dihadiran ku Gusti Allah cak Gusti Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kaula leuwih deukeut ka anjeun hei manusia tibatan urat genggerong aing teh deukeut jasa ka sia atuh sia sing ada jasa teh keur bareng jeung aing deukeut aing ka sia ilmu aing ka sia nyaho aing ka sia teh keur dibarengan ku aing nu mantak tah lamun geus boga rasa urang babarengan jeung Allah isin salat ketungguan nya salat teh Allah ih cakal si salat ka saya geus barikum cepet amat salat wah ini tapis jumping gitu sakjana mah enduro meureun Masya Allah tetep boga ka isi cak Allah dek mana tah sih ya Allah tapi lamun boga rasa isin ka Gusti Allah dideleukeun dikanyahokeun nu marentahna Allah nu nitahna Allah akur teh jeung aturan Allah isin amat yenang tungna kieu akur teh jeung aturan Allah ruku aing akur teh jeung aturan Allah boga rasa aing teh deukeut jeung Allah dideleukeun ku Allah sok sieun salah makin ka ditu makin adab makin inggis makin lempan tuh kan makin sieun ka Gusti Allah atuh Allah na deukeut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid nu leuwih deukeut ti aing geus teu kudu mikiran naon ja aing sia dek ka makhluk lagi nangieun aing cek Gusti Allah sia minta tulung ka makhluk dek naon minta tulung ka makhluk jen nu leuwih deukeut mah aing itu genang aing ngagerakeun atuh balik ka aing geus we ka Gusti Allah tah urang lamun salat ti penting Allahu akbar aya sieun ka kuntianak kunaon sieun ka kuntianak cek Gusti Allah kuntianak teh makhluk aing ngagoda sia digoda kuat henteu pan sia mah keur jeung aing baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim cek Gusti Allah kuntianak hiber ayo baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim aing ge bisa sial kuntianak nang goblok jasa orengan teh husu urang da teu asup ka hate tah mah kitu mah tapi lamun nu boga rasa jeung Gusti Allah sieun kabeh ge malah nang tangan kunti rombongan ka dieu sia
rombongan ka dieu ulah sok soranganan bawa bapak kolot sia aki sia incu sia hayu ka dieu aing sakalian paeh di dieu ye hawa kasih lawan geus urang boga rasa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid aing teh kapan leuwih deukeut ka sia jadi sia teh jeung aing atuh geus kumaha masyaallah tak urang mah kakarak datang ka kitu babacaan adab dipaksa melalui syariat can boga rasa lamun geus boga rasa lain deui ke ibadah lagi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin wallahu alamu bimaradi bejakeun Muhammad wa kulu sok dalahar maraneh kabeh wasrobu sok ngararinum maraneh kabeh masitum sakahayang anjeun sakumaha nu geus diatur ieu dahareun anu halal inuman anu halal sok dahar nu halal nginum nu halal wala tusrifu cuman ulah leulewi lantaran innahu la yuhibbul musrifin sanyana Gusti Allah mah teu resepen kanu leulewi dititah lamun tadi khudzu zinatakum khudzu fil amr maedakeun kana wajib jang nutupan aurat kabla dituna mah sunah adab-adaban tapi di dieu mah kulu wasrabu aya amr teh di dieu mamar lil ibahah sakadar meunang doang eta ngabedakeun antara nu tadi khudzu zinatakum inda kulli masjid amr jeung ieu wa kulu wasrabu wala tusrifu amr keneh tapi penggunaan amrna lain deui nu itu wajib nu ieu mangan ibahah tah jangan lempengkeunana kumaha eta nu hese tuh pasti hese mondok teu ngajem teu teu hese kumaha jangan ngadengekeun ge gadengen riweuh eta tapi bongkareun nu kos karetu masyaallah sedengkeun kapan di dieu teh aya huruf atap di dituna khudzu zinatakum inda kulli masjid kadila ya huruf atap wa kulu washrabu wa la tusrifu eta huruf atap teh huruf penghubung antara kalimah nu ieu jeung kalimah nu itu dihubungkeun ku huruf atap ngaranna huruf atap penghubung eta teh aya nu mutlaq jami dan lain sebagainya kok bisa jadi beda nu tadi mah kapan jadi wajib nu ieu mah kok jadi ibahah ieulah nu koleng Masya Allah jukuna tuh batin nggak saya tuh kudu ibadah saya puyang nama kos itu mah eta mah kudu nurun-nurunkeun kitab janggotan emang aya kitab janggotan nu jelema make janggotan tuh kitab deui sarua hese ya cerita hese ngaji bela sek silahkan dahar sek silahkan minum sakayang anjeun asal halal jadi dititah dahar jeung nginum teh dititah ku Gusti Allah lantaran memang geus jadi adat kekuatan manusia teh ku Gusti Allah geus dibagi-bagi aya nu kekuatan dahar jeung nginumna teh kuat samingguan sakali dahar saminggu aya nu kuat 5 poin sakali dahar 5 poin aya nu kuat 3 poin sakali dahar 3 poin aya nu kuat sapoe sapetingan sakali dahar aya nu kuat sakali dahar genep jam kudu dahar deui jadi sapoe sapeting 4 kali dahar ulah disengsarikeun ulah nu kuat nang Allah nu teu kuat nang Allah tinggal urang kembali ka diri urang aing sapoe sabaraha kali daharna nya balik ka diri urang oh aing mah kumaha manggihna bae manggi isuk-isuk uduk sikat berang saeutik aya sangus sikat deui aya deui nu mau berkat sikat deui aya deui nu ngariung kasorekeun sikat deui aya deui anak mawakeun sikat teu teu reureun dahar burung kulu wasrobu jadi ulah yang serikeun kanu sok dahar loba dahar lantaran di dieu ge dijelaskeun wa kulu wasrobu nu ulah sote wala tusrifu ulah leulewi
berbagai ulama nyaritakeun tentang walatus ripu artina ulah leuwih teh hiji leuwih teuing datang ka kamangkaraan cara Raja Namrud dahar kudu ngeunah bae beres dahar wow nyana susurian ke nyana ka WC dicolok deui utah ka istirahat sakedeung dahar deui. Wow, susurian kayak menang bangsa saparapat jam 20 menit colok deh. Jadi hayang dahar bae blon eta aja. Pangeran Raja Namrud teh jadi ngaku pangeran. Nah, kos kitulah Raja Namrud. Ieu Isrop ngaran. Atawa Isrop teh hukum mustahil ngadahar sakumaha ka hayang urang. Ieu hayang caplok, ieu hayang caplok. Hat. Aya seubeuh napa seubeuh ngan sakumaha kayang diturutkeun eta ge Isrop. Sarua bae. Kuduna kumaha sederhana. Bagi tilu cak Kangjeng Nabi di awak urang. Kokosong beteng teh bagi tilu sasulus jang dahar. Sasulus seperti lu deui jang cai, seperti lu deui jang napas. Tah lamun urang bisa kos kitu awak teger bae. Awak sehat bae. Bagi tilu ye awak ye beuteung. Saperti lu jang dahar, saperti lu jang cai, saperti lu kosongkeun. Urang mah eueuh kok kosong datang ka. Eta kadi. Malah mah dahar teh baru budak turun heula digejlug usah kumaha karung goni. Baik leuwih teh kata mah. Kulu washrabu wa la tusrifu. Lamun urang nyaritakeun sejarah Syekh Maulana Hasanuddin teh manehanana ieu 3 bulan sakali daharna. Pertama datang ka Banten sabulan sakali, pamajikanna saminggu sakali daharna. Eta nyana nyindiran ka pamajikan dekir ibadahna sia mah atuh saminggu sakali dahar bae dekir ibadahna eta saminggu sakali ge masih disindiran keneh bae. Ambo atuh pamajikan urang mah teu bisa ngomong kumaha. Eueuh ibadahan ngan dahar mah lulu. Saminggu sakali disindiran. Mikir pamajikanana naiklah sebulan sekali. Kulantaran naik sebulan sekali Maulana Hasanuddin 3 bulan sekali. Masya Allah kari nyindiran deui dikira ibadahna teh sabulan sakali make dahar. Oh cak pamajikanana kumaha ieu. Oh hara ujung-ujungna Syekh Maulana Hasanuddin mah 6 bulan sakali daharna. Turutan ku sia jengker sia. Ulah saturut-turut dah. Lamun aya hiji waliullah, lamun aya hiji jelema suluk, lamun aya hiji jelema ndek ibadah ka Gusti Allah 5 poe nya nan candahar. Kabeneran geus 5 poe candahar nya ngomong aduh beuteung lapar amat. 5 poe teu dahar nyaritakeun beuteung lapar. Eta teh cak guruna siap ulah ibadah suluk di pasar sia cicing. 5 poe sia ngarasa lapar ulah suluk sia cicing di pasar dahar bae sia. Eta 5 poe ge teu meunang nyebut lapar, jelema deuk jadi wali mah teu meunang. Henteu meunang. Geus bae. Urang mah pan lain 5 poe. Urang mah lain 5 poe. Isuk-isuk ngaji ngadaruduk 2 piring. Jeung endog 5 sagegede kieu. Wahara kan eureun ngaji geus kieu deui bae. Padahal sia lapar aing. 5 poe jelema ibadah ka Allah 5 poe nyebut lapar. Gas, ulah diteruskeun sia ibadah cak guruna. Ulah diteruskeun cicing di pasar dagang sia kos kitu mah. Masya Allah. Gusti Allah kan. Sayyidina Umar nyekelan beuteung kieu. 2 poe candahar. Kebenaran kapanggih jeung Sidina Abu Bakar Siddiq. Sidina Abu Bakar Siddiq nanya ka Sidina Umar aya naon? Nu minta tulung jeung kana kunaon? Ieu beuteung geus diganjel cenah ku batu. Emang kunaon? 2 poe teh dahar. Kunaon masih 2 poe?
Geus 30 poe kurang mah. Iya tuh. Itu izin dari Umar kieu we. Itu lah cek teh. Geus 3 poe mah. Geus pararias. Kapanggih jeung Sidina Ali. Ali, sugan aya dahar. Kitu kunaon? Teh dede tuh diganjel ku batu. Sabaraha poe eta? Umar 2, ieu 3. Kulang geus 4. Poe. Geus atuh cek. Urang bebeja ka Kangjeng sugan di Kangjeng mah aya. Ayo. Datang ka Kangjeng Seri, be Kangjeng geus dibukakeun ku Kangjeng batu di dieu teh. Batu, kulang geus saminggu teu dahar cek Kangjeng mah. Geus baralik bae sekali. Masya Allah karim. Kos lalagaan tapi memang kos gitulah perjalanan ahli Allah. Gusti Allah nu agung. Ai urang mah pan lain kitu urang mah. Ese gede amat bateung Ustaz dahar alhamdulillah ya rabbal alamin. Eta di kantong ieu ge bekal. Alhamdulillah aya bebekalan di dieu. Naon? Atuh lontong aya roti aya bacang aya. Masyaallah wahara amat. Ai itu tuh tas itu ge sarua. Itu mah bangsa roti-roti kering. Budak sabulaneun moal saep. Batur mas 2, 3, 4 saminggu Kangjeng Nabi teu dahar, ari ieu mah bebekalan jang saminggueun ge liwat. Pan jauh jasa tah urang jeung nyana, ai hayang ka sorgana mah akur. Perjalanan anu jauh. Aduh, Gusti Allah sakararisi, sakararisi. Lamun nyaritakeun tentang para wali aya anu sabulan teu dahar, setengah bulan teu dahar, saminggu teu dahar, geus lumrah nu sapoe sapeting mah teu dahar teh, lumrah jasa tah mah. Tapi Sufyan Tsauri mah Tuan Syekh Abdul Qadir nyaritakeun dina kitu Fathur Rabbani nya nama daharna gembul. Sufyan Tsauri mah gembul nya nama daharna. Malah mun aya tamu mah kumaha dahar. Wah, gembul jasa. Beurang dahar ke sore dahar deui. Tapi ketika salatna ibadahna eueuh nu tanding. Mun geus salat bae ceurik terus-terusan. Salat ceurik eureun subuh. Kitu bae eta mah daharna gembul beurangna. Isuk dahar, beurang dahar, sore dahar deui. Tapi lamun geus salat ceurik. Dadak cek Tuan Syekh Abdul Qadir ulah dituturkeun daharna ku sia. Nu ngaran Sufyan Tsauri mah tah tuturkeun ibadahna ku sia. Ai daharna ku sia katuturkeun. Ai salat. Aja urang mah pan babagi atuh dahar-daharna katuturkeun kiai itu siapa odo. Urang nu babarina bae. Nu babarina bae nuturkeun teh. Kasimpulanna nama nu jelas mah urang ulah ujub, urang ulah suuzon ka batur. Endek dahar bae, endek biasa bae, endek eta mah urusanna urusan kebiasaan. Nu penting ibadah, ta'alluqna qalbu ka Gusti Allah. Nah, nu mantak aya kiai teu naek-naek. Lantaran ka batur sudah ibadah di mana dahar malulu nyana seban lantaran puasa bae aing geus 12 tahun puasa bae cek nyana. Dahar aing masa comot. Mana bisa jelema dahar bae bisa ka Allah. Ujub moal naik-naik. Moal naik-naik. Tak urang asa ngeunah kos kieu urang bagi dahar pan. Asa kahatean gitu maksudna. Emang sia mah tolol ieu sebenarnya mah. Itu geus dibabagi. Nah, kulu silahkan dahar nu halal, wasrobu silahkan minum nu halal masyitum sakahayang anjeun, cuman wala tusrifu ulah israf ulah leulewihi. Namantak cek Kangjeng Nabi iyakum wal batnah minat ta'am syarab. Sing hade maneh ulah seubeuh teuing dahar ulah seubeuh teuing nginum cek Kangjeng Nabi. Fa innaha mufsidatun lil jasad murisatun lis saqam mufsidatun anis shalah. Lantaran seubeuh dahar seubeuh nginum ngarusak kana jasad, ngawaris kana gering, jeung mumul kana salat. Nah ieu Kangjeng Nabi teh kumaha ieu? Setelah dicaci dimaki Kangjeng Nabi teh omongan teh geus unggal menit unggal jam di sisi ti gigir ti kaler ti kidul
penghinaan terhadap Kangjeng Nabi pohara jasa ngalain-lain Rasul ngalain-lain Nabi ngalain-lain Al-Quran ayah seti ngaran naga manusia di jero hate Kangjeng Nabi teh ayah terpikir aing teh dakwah sakieu teh panditita ku Gusti haju dibere mukjizat Al-Quran bentukna kok kejataanna mah horenganan manusia teh teu narurut dituduhkeun ka pangeran anu asli nu nyieun langit bumi katut teh sinanyana ge anu menghina sabenerna mah pan eta teh buatan Gusti tapi kok teu percaya aneh malah manehanana percaya ka patung Lata ka patung Uzza percaya nyana teh ka berbagai patung aneh cak Kangjeng Nabi berpikir kos kitu tulur Allah ngiriman ayat melalui malaikat Jibril alaihis sebagai tasliyah pangbeberah jeung pangbubungah ka Kangjeng Nabi turunlah ayat ieu wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa Allah alam bimara disampaikan Jibril kakak kasih kaula nu ngaran Muhammad bejakeun wa kadzalika kitulah sakumaha kamari dijelaskeun kamari teh geus dijelaskeun setiap jelema teh ngabogaan amal setiap mukmin ngabogaan amal setiap nabi ngabogaan musuh ka ieu ja'alna likulli nabiyyin aduwwa kaula nu agung ngajadikeun ka setiap nabi dijadikeun musuh jadi lain anjeun bae Muhammad nu dimusuhan ku kaumna horeng likulli nabiyyin aduwan tiap nabi baheula ge sarua aya musuh-musuh atuh moal kanyahoan jantana hebatna jeung gagahna lamun teu pernah tarung mah moal kanyahoan sabarna ieu jelema lamun teu diuji moal kanyahoan tawakalna ieu jelema mun teu diuji moal kanyahoan hebat tinjuanana lamun teu dikanaringkeun atuh kudu ditinggali heula nu mantap Kangjeng Nabi Ayub tuh kanyahoan sabarna teh setelahnyana digeringkeun heula ku Gusti Allah kayawan hebat Kangjeng Nabi Musa Harun jeung Firaun berikut rakyatna kayawan Kangjeng Nabi Ibrahim hebatna lantaran boga musuhna Namrud beserta kaumna dibeuleum Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam kayawan hebatna Kangjeng Nabi Ibrahim teh ketika dek dibeuleumna kayawan istimewana Kangjeng Nabi Yusuf ketika dileutik diasupkeun ka sumur dibalangkeun ku dulurna eta ketika Kangjeng Nabi Yusuf dibalangkeun ka sumur ku dulur-dulurna kumaha teh Kangjeng Nabi Yusuf teu bendu ka dulurna coba kaistimewaan Kangjeng Nabi Yusuf dasar dijadikeun jelema leur dulurna ngabalangkeun ka dirina ngabunuh tatepan maksudna apa aya nyungkelik di hatena ka dulur kan henteu urang mah pan ka karakter ditanya bagi ku dulur teu ditanya urang teu ditanya nyaho teu neuleuh nyaho kumangan teu ditanya doang boro-boro urang mah dibalangkeun ka sumur atau dianiaya teu ditanya doang cek jangan teh sarua anak abah nyana teu nanya ka aing emangna Haji Sufyan gitu di Sukabumi deh wah geus Pelabuhan Ratu aing nyokot teluh nu penggedena wah nyungkelik orang mah nyungkelik teluh bae lah beresan jelema nu kos kitu ieu eta urang ka karakter ditanya dong Kangjeng Nabi Yusuf atuh henteu dah mantap aju agung ge eueuh hasud eueuh nyeri hate eueuh hikdung unek-unek teu aya diangkat dijual jadi abid terus di ka istana malah rindu ka dulurna di mana ieu dulur coba eta sakitu geus dianiaya diasupkeun ka sumur ku ari aya di istana nyana rindu ka dulur aya dulur aing di Mararana nya hayang amat kapanggih ka rumah amat jeung deudeu amat nyana si dalalahar tante aing onam di istana aing nyana dahar tante karunya amat mana aya jelema dianiaya aju kos kitu tuh kayahoan hebat tatepan kos kitu tah ya Allah ya Rabbi Masya Allah matak hese jasa jelema hayang hebat ulah
tapi jelema eta aya bae nu hebat nu mantak hebat lantaran boga pagawean nu hebat leuwih tibatan batur hayang hebat mah cilaka lantaran direka tapi ketika Allah deuk ngangkat hebat teliti aya naonan di dirina ternyata boga pagawean anu hebat naon hatena ka Allah bae nah ilah Kangjeng Nabi teh ya ku Gusti Allah dibere wawasan ke tukang Muhammad sareng gitu anjeun dianiaya ku kafir Mekah ngamusuhan umat anjeun teh ulah nyeri hate lantaran nu kamari ieu Nabi Isa meme anjeun teh kapan dianiaya sampaikeun kalamun teh ama terbukti pan disalib Kangjeng Nabi Isa teh ngan Kangjeng Nabi Isa na beda angkat ka luhur langit tapi pan cukup penganiayaan mah penggerbegan terhadap Isa penganiayaan terhadap Isa para ku umat lain anjeun bae Muhammad Nabi Musa dek dibunuh kapan ku Firaun teh terus diteangan ku Firaun teh sampai diudag dimusuhan berarti Nabi Musa lain anjeun bae Muhammad dimusuhan ku kaum teh Musa nu sakitu gagahna tetap dikejar ku Firaun Nabi Ibrahim keturunan anjeun Muhammad tetap bae dianiaya ku Raja Namrud dibeureum umat kabeh nya tujuan ka keputusan Raja Namrud beureum eta nu ngaran Ibrahim lain anjeun bae nu dianiaya Yunus diusir ku kaumna datang ka naik kapal digejeburkeun karena dianiaya ku kaumna teh Musa eta Muhammad tenang kakara Kangjeng Nabi ijah senang tah hate teh neuleuh ka ditu teh senang masyaallah ya kos calon lurah aya 12 belum amat lobaan amatnya aya 12 teh calon lurah apa nu menangna mah tah hiji tah ulah cerik tah nu eleh ulah cerik begitu aing eleh situ ge eleh teu tenang bae kalem bae malah tah lamun 12 pan nu menang nu isin nu eleh loba baturna tah mah atau nu baheula situ ge baheula menang situ eleh jatuh aing ge eleh bae geus ulah sedih ulah naon jadi tenang ka urang mah tuh jadi baheula ge kararitu tah ieu ku ari kiai teh kiai dianiaya ku kaumna mimiti diaromongkeun ku kaum sekitarna teh diondang ngariung ulah diondang ge eta mah geus ulah berkatna bae deres berkatna mah aya diondang mah teu deres keneh kabelah dieuna mah aya nu ngahasu dan geus lah undang ulah berkatan ulah ji padeta kokolot kos kitu galak ngeunaheun kana ceulina wang-wing segala ngadu kotok diulah ngadu gaplek segala diulah kredit segala diulah undang ulah berkatan ulah geus tak ji aing sih salah naon sakieu teh kok jadi kos kieu tah mulai guys salah jana jadi imam bae dedehem bae masyarakat cipane dedehem malah mah diturunkeun nya jadi khotib da turun demo sakumaha demo ka DPR tah eta teh biasa tapi tetap introspeksi mawas diri aya naon di diri urang ngan emang kos kitu ke bakal terisorir nu bener mah bakal nata terpojok teu dibaturan biasa tah mah kos kitu mentek ulah aneh nya ieu Kangjeng Nabi ditasliyah dibeberah disenang-senang dengan cara lain anjeun bae Muhammad anu dianiaya teh baheula ge likulli nabiyyin aduwa Allah ngajadikeun tiap nabi musuh berarti nang Allah teteh nu nyieun musuh ke nang Allah kama ja'alna haula'i ada kasakumaha ku permekah dijadikeun ku kaula sebagai musuh anjeun tiap nabi ge ngabogahan musuh nang aing cak Allah matak anjeun mah hayu bae dakwah ku aing dijieunkeun musuh dek dideuleuh kekuatan jeung kasabaran katawakalan anjeun Muhammad dijadikan musuhna ku Gusti Allah teh bentukna teh syayatinal insi wal jin nyaeta setan-setan anu berjenis manusia jeung setan-setan anu berjenis jin
anu bakal ngagoda ka Kangjeng Nabi, anu milaraan ka Kangjeng Nabi, anu bakal inkar ka Kangjeng Nabi, ku Kangjeng Nabi teh dibere ku Gusti Allah teh dibere musuhna teh nyaeta setan-setan. Bentukna setan teh aya nu bentuk manusia, aya nu bentuk jin. Jadi bapana setan teh kapan ngaranna iblis. Iblis teh nyeun dua kelompok. Qasama junudahu anna iblis qasama junudahu kismain. Iblis teh ngabagi dua tentarana dibagi dua. Wa ba'atsa fariqan minhum ilal jinni wa fariqan ilal insi. Sebagian dikirim ka jin. Arasupnya na ka jin-jin iblis teh. Fariqan sebagian di ilal insi arasup ka manusia. Jadi dua ya bakal nate ayo musuh Kangjeng Nabi teh aya anu bentukna jin, aya anu bentukna manusia. Iyalah musuh Kangjeng Nabi. Tetapi lamun bentuk jin mah gampang jasa geuninganan. Sebab Kangjeng Nabi mah asal nulu jin bae. Ndek nyerang ka Kangjeng Nabi cukup dengan bahasa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tiukan ku Kangjeng Nabi, kabur jin. Enteng ka makos kitu. Bacaan ku urang bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tiukan, mental jin. Lamun encan kene mental kene pencet. Encat geus ku urang. Bismillahirrahmanirrahim. Walau Qur'anan surat bil jibal au qutiat bil aud au kulli ma bil mutabalil jamia. Terus pencet kurang. Keluar sia. Keluar kula teh dekat. Di mana sia ya? Tangkal caringin. Kunaon sia nya makani? Anu tadi subuh-subuh. Biasanya ya kopi pahit jeung lisong ya Allah. Keluar. Keluar. Ayo kita keluar. Hayang jalan ceuli. Alos, jalan mana aja. Segala jalan ceuli. Kadena ge teh jalan handap sia. Jin betolol. Segala jalan ceuli. As beres bisa. Gampang da urusan jin mah. Urusan jin mah urang perang jeung jin babari jasa sebab melalui babacaan panasnya. Urang melalui babacaan bismillahirrahmanirrahim aya keneh ngajentul a'udzubillahi minasyaitonir rajim ngajentul keneh bae baca deui kurang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ngajentul keneh bae ji beak babacaan ieu camperkeun horeng lain jin tama siap tangkal kadongdong dipoles putih deuk Agustus goblok ayeuna hanas aing geus kaluar kesang tiis teu siap borangan bae burung. Masya Allah, jin asli, jin asli. Asal dibaca bismillahirrahmanirrahim. Ngajauhan sok kurang lamun keur sorangan we aya pocong. Ulah sieun urang boga senjata urang. Bismillahirrahmanirrahim. Ngadeg keneh pocong dinya kakar kikian dong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tiupkeun. Rada ngajauhan setik. Bismillahirrahmanirrahim. Deket teh sial. Ketimbang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi. Aing bisa. Siap. Orang nang tangan dina goblok. Mending nyumpat atuh bos kieu.